Al Pacino mafioso, molto delicioso. Ngerti tuh besti, eta teh bahasa Italinya. Heran urang mah teu di cabang dieu, teu di cabang ditu besti ngantri wae ieu Emperanos Pizza teh. Tapi da ngantri ge taralila sih sakedeung ngaladanganna teh jiga di Nerdes gitu besti gancang. Pengolahan pizza na oge ieu teh dimulai dari nol jiga di pom bensin besti. Serba manual nepi di alung-alung tah ieu teh dimasakna teh di tungku api khas Italia besti. Emperano teh itu geus 2 tahun besti teu karasanya ti mimiti bukan nepi ka ayeuna anger we ngantri. Teu pernah sepi pengunjung besti di dieu mah. Tapi ulah heran bestinya lamun bentuk pizza teh papareolan geus kitu teh lamun dibakar saeutik teh sok aya nu tutung-tutung tah eta teh emang kitu di Italiana ge emang kitu cenah eta teh. Matak dingaranan Emperanos teh ieu teh karena dijualna teh di emper geus kitu teh wani diadu besti jeung resto-resto mah nya. Keur pizza mah ya kategorina markonah besti murah dan ngonahnya mulai hargana teh ti 35.000 nepi ka 48.000 jabah saporsi teh kan bisa 2an 3-an besti. Tah anu dipesen ku urang ieu teh meat mania plus extra cheese sauce jeung 4 cheese nya pokona mah ieu kabeuki budak urang tuh tinggal dikuatkeun ka melimpah kejuna oge besti. Tah Emperanos Pizza teh aya 3 cabang ieu urang ayeuna keur di Gatsu besti di Jalan Cikuray nya. Sapraknya ho Emperanos jadi lamun rek jajan pizza teh geus pasti ka dieu bestinya ayeuna urang rek ciau bela heula besti rek dahar heula ieu.